Ayam. Hari mana? Rewas telat. Emang? Menikarak Eling. Terus rek naon? Antar yuk Ke mana? ke warung. Tumben mana boga duit? Wah, macem-macem. Keur loba duit ya. Traktirnya? Kalem, keur loba duit ya. Gelak. Naon? Kos batu-batu Pit. Emang batu naon? Anu viral batu naon ya Pitnya? Batu ali anu dijual ratusan juta. Yang geus saya rencokan. Hayu. Nah, iya Pit batuna. Ih, lu kata batu. Hah, terpercaya mana mah. Coba ke toel. Coba kurang bel. Hah, geuning ge biye. Amun mana teu percaya, coba ge letak. Geuning pahit, bau deh. Lah orang eta petei kotok. Ya, sialan. Ayo sian kemana? Naon sih mana? Mana teu sieun ka urang? Oh, teu sieun da. Dengan teu sieun ka urang. Iya. Naon? Urang mah bingung sih, curug urang mau ditarik bisa sasada. Ilok curug bisa sesada. Dih, mana mah teu percaya. Masa curug sesada orang mah teu percaya. Mun mana teu percaya coba tarik curug orang. Wow, bau jengkol. Kira aku mau jengkol, kan orang dah daging ayam. Berarti hayamna ada har jengkol. Nenek, jangan lupa tarik naon. Urang tuturkeun yuk. Ari mana usir tukeun we urang? Ari mana kunaon lompatan? Kan jadi khawatir. Khawatir. Batu urang hayang ising. Ih budak di wae. Harusnya di mana-mana aya. Si anak sasi. Anak sawah atuh. Anak sawe, anak sa. Wah, lele di karuan yo. Segala ngajailan. Ya, mantakan ge jadi jelema teh ulah beuki duit wae. Kok nyasahan itu beuki karena duit mah. Urang geuning teu beuki kana duit. Awas ya, lamun ngajailan lain doa ge. Tahu poin dasar itu karung. Karung mah urang ge boga Geus timbalan bae ya. Itu siapa kan?
Neng marana ada kamarana. Kamu ditanya, jawab lah, ha. Sok, ada jawabnya mangga.